Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu gelis, anu kasep, sumangga urang kupingkeun dongeng Sunda anu judulna Siruyung Kawung bagian kedua. Karangan S. Sukandar. Bapak Dalang Bun Bunyamin, Abdullah Sudirman alias Getih Sumedang Larang. Tukang goong Waketu Nunu. Tukang kendang Wanur Jaman Haji Nanang. Pamain kecapi Abah Ganepo Ai Sugandi. Tukang tarompet Abu Waladan Ki Minhar. Tukang nyenget cempor Ki Doni Pak Atang. Tukang ninyuh kopi Kang Ade Wadedi. Bakating ku genahna ngahenen dina tonggong katambah angin ngahiliwir teu beda we tinu dihihidan. Teu karasa deui reup bae wijana beureum anu saterusna nyegrek kerek. Saeutik oge manehna teu nyahun yen aki-aki nu ngakodna kebat lumampahna geus jauh ti nangka pait. Pamirsa, gumilar mah harita teh keur ngarengkuh nanjak. Geus ngaliwat sedah hurip. Balikna ka lembur rada leuir lantaran tadi teh nyimpang heula ka indung bapana. Sajabana nginum heula dumeh ngaraos hanaang oge bebeja ka bapana yen ladang areng teh tacan katampa kabeh lantaran kabeneran keur kosong duit cenah. Isuk pageto cenah mun teu nyokot ka Garut bakal diantarkeun ka Nangkapait. Baheula teh tisaprakna kawin teu lila manehna teh pindah ka Garut ka Cipacar, tepatna mah ngeusian imah akina nyaeta Mang Salhapi. Ari usahana mimitina mah mimilu we kanu jadi bapak nyaeta jual beli areng. Geus ngarti sarta geus bisa jalan sorangan cul be dina macekal sorangan. Malah lila-lila mah Pak Asmita teh geus tara pipulueun deui buar bieur ngirimkeun dagangan. Cukup ku gumilar bae sorangan. Tapi ari nu meulina mah di Nangkapait tetep we Pak Asmita. Gumilar ngan saukur ngajualna. Nincak tahun kedua titas kawin kebrol Nyi Arum ngalahirkeun anak lalaki nyaeta di ngaranan Wijana. Itung-itung pangeling-eling kana mang manehna pangalandihan ti aki kukutna nyaeta Aki Dekong. 4 tahun ti harita rada carang oge
gebrol deui ngalahirkeun anak awewe. Pamajikan Gumilar teh nyaeta Nyi Eis. Nya dingaranan Sari Ningsih. Sari tina nyari dapugu budak teh geulis. Ari Ningsih ngijem ngaran bibina. Nyi Ningsih bojona Arman. Dipake ngaran budak soteh lantaran baheula waktu Gumilar mimini nincak dewasa pangheulana wawuh jeung mojang teh kapan jeung Nyi Ningsih di Cipacing. Datang ka lembur kasampak teh Nyi Arum keur kokot tetengan neangan Wijana lantaran tisaprakna tadi takol tea tarangna budak teh terus ngiles teka nyahoan kamana sarta teka denge sora-sorana acan Wijana teh. Sari keur dilahun ku uyutna nyaeta Aki Empi. Nu katempona ayeuna geus kolot pisan. Ngan teu we bongkok, tapi ari buukna mah geus camut-mut kabeh. Huntu-huntuna geus pamitan kabeh tayanu tinggalin hiji-hiji acan. Kakara oge ngarong heap ngadeuketan. Budak teh geus ranggah hayang dipangku ku bapana. Nerjel tina lahunan uyutna. Kalacut Gumilar kana golodog. Rewek bae budak teh dipangku. Celengok diciuman deudeuh naker. Nyi Arum nu tadi panggih di jalan keur neangan Wijana sarta nu terus nuturkeun ka salakina ngajanteng keneh diburuan bari teu weleh tumpat tempo neangan Wijana. Tadi bah mani matak reuwas si Nyai teh ngagubrak kana gawir kapaehan oge lilanaker Aki Empi ngabejaan Gumelar. Muhun cenah tadi yuyum ngawartosan mung janana janten ngiles duka ka mana dipilari tita tadi ku indungna oge tacan kapenak. Geuning walon Gumilar bari ngareret ka pamajikanana. Tanyakeun ka babaturanana atuh Yum. Bisi milu ulin ka barudak galede. Gumilar nyarita deui ditujukeun ka pamajikanana. Marantos eta oge namung sadayana teu terangeun ongko deui da babaturanna mah araya. Nyi Arum nembalan kawas nu geus beak dengkek. Heuh cik atuh sakali deui sugan ayeuna mah aya. Gumilar ngajurungkeun asa teu percaya piraku make eueuh sagala. Naon nu nyeri nung? Gumilar bari ngusapan sirah Nyi Sari. Ebreh keterna sora nembongkeun ka deudeuh anu pohara kanu jadi anak. Ieu Sari ngaragap sirana. Ulah dilawan atuh. Kana mah lenger naker. Gumilar kawas nu mangmenangkeun. Jana saanyana mah nyombo supaya Sari ulah nepi ka kajengerian. Jana nu bangol bade ngalebut aking ayam sai. Budak teh laporan yen manehna mah teu salah. Nya tapi Sari kudu ngelehan maneh. Mun jana keukeuh
ngaheureyan bae lumpat we ka emak, gumilar mamatahan. Teu lila kurunyung Nyarum geus balik deui, tapi lengoh. Wijana mah teu kabawa. Pasemona tembong nguyung bakuna mah sieun anakna kumaha onam. Mangkaning tadi kapan terangna ditakol ku siwur nepi ka boloboran getih. Kumaha Yum? Gumilur nanya miheulan. Taya Kang, ditaroskeun oge luput teu aya nu terangeun. Nyarum riukna siga nurek sahing-hingeung ceurik. Hariwang budak teh bisi luluasan bakating ku ngarasa sieun. Heug budak teh mangpret jauh. Leheung mun ngadatangan ka akina di Nangka Pait kumaha mun terus lunta sakaparnaparan. Ku sieun mah piraku we make teu luas. Diteungeul meureun nya budak teh. Mana tedaikeun balik oge, gumilar kawas nu nyalahkeun ka Nyi Arum. Ditakol tarangna rumaos kalepasan, sanu teu was atuh engkang. Si Nyai teh dugi ka tempes empes, manawi teh tadi mah moal tiasa katulungan deui. Ditakol kunaon? Gumilar nanya kaget. Ku siwur. Ketihan. Mohon, mung raraosan mah daasa tertarik. Nah, bet kawas dayang sumbi atuh. Kumaha Kang? Kukupingan teh nyebat dayang kayuyum. Nyarum nyaritana rada sewot. Ngarasa teu ngeunah kudu jadi salaki disebut dayang. Lain dayang lonte, gumilar ngarenyu. Eta Yuyum sapertos Nyi Putri dayang sumbi nakol ku siwur kana sirahna sang kuryang. Geuning dina dongeng piraku Yuyum teterang. Hehehehe. Ah, bat kalah lelucon Kang mah. Kedah ka mana atuh miliareanana si Ujang atuh. Mangkani ieu teh tos jedeg ka sorten. Nyarum ngalengis kawas nu teu kuat ngaluarkeun Cipanas ceurik Cipanon. Di mana tadi ditakolana teh? Yum, gumilar nanyakeun. Kitu di sisi gawir, Nyi Arum bari nunjuk. Keun kungkang dek di teangan. Moal ka mana paling oge nyumput beureun. Bari leos gumilar ka sisi gawir, ret tempo getih garing crat acret dina taneuh. Lain lalaunan nilik kana getihna mah. Nah atuh Nyi Yuyum teh mana sasangkleng pisan kawas lain ka anak bae, gumilan gegeleneng na jero hatena. Heug getih nu acret-acret teh dititenan. Pugu ngecelak kana taneuh garing atuh atranaker tapakna terus marapat ka sisi kebon. Gumilar terus nuturkeun tapak-tapak getih anu tadi nyak celakan. Rada kaget oge lantaran tapak ngecelakna getih teh kalah beuki ngajauhan ti lemburna. Anu saterusna anjog ka pasir kebon manehna. Ayeuna mah tapak nyak celakan getih teh geus teu katempo deui. Tapi tapak suku anakna ngatrat. Puguh tanah tara kasaba ku jelema ari lain rek barang alamah. Anjog kana batu urut tadi wijana duyuk. Tapak suku teh leungit. Breh taneuh deket batu teh raca tapak meran.
batu teh lamedong ku getih garing kawasna bae nepa tina leungeun atawa ngahaja di susutan kana batu. Jana Gumilar gegeroan panyangkana pasti anakna teh nyumput tidinya. Jana, Ujang, ya abah, balik Jana. Teu naon sari mah, henteu. Gumilar gegeroan deui bari panonna rutret ka ditu ka dieu nempoan. Tapi lebeng anakna taya nembalan. Ret manehna kana deket sisi kamalir kebon. Tanahna rada ledug. Ari dililikan teh sidik tapak suku kolot. Tur anyar keneh pisan. Ret deui kana deket batu. Ari ditelek-telek mah kaciri aya tapak suku. Sidik ieu mah tapak anakna. Nganu jadi heran teh lempenganana bet ngajurus kana tapak ledug suku kolot tadi. Kawas anu nyamperkeun. Terus deui dititeran. Tapak suku anakna mah eueuh deui. Ngan tapak suku kolot terus merapat ka lebak belah di kenca. Tepanjang mikir deui terus tapak suku teh dituturkeun. Geus cop dina hatena. Moal salah deui tangtu anak teteh aya nu mawa. Tapi lila-lila mah tapak suku teh leungit lantaran satuluyna mah jajalaneun teh ngajejembrung pinuh ku jukut. Puguh ka lebah dinya mah tara pisan kasaba ku jelema. Jana Gumilar ngagorowok sugan bae anakna tacan ingkah jauh. Tapi lebeng taya anu nembalan. Geus kitu mah dereg-deg bae manehna lumpat meleteng ka lebak. Anjok ka jalan rondaan ka lebak ka sedah urip sedeng katonggoh ka lembur manehanana. Malik kalebak sugan aya rentang-rentang jelema tapi luput eueuh saurang-urang acan. Kawasna disaprakna maneh ngaliwat tadi teh memang eueuh deui jalma anu ngulapreng. Geus karuhan eueuh mah leos bae manehna nonggoh. Sugan bae anakna geus nyampak di imah. Perkara boga sangkaan dibawa ku batur mah tipis pisan. Manehna percaya kana watek nu jadi anakna nyata jana moal gampang-gampang beunang diolok ku batur. Datang ka imah kacida kagetna lantaran budak teh tacan balik. Kasampak pamajikanana jeung akina keur ting haruhul ngadago-dago manehna. Malah tatanggana oge keur pating rariung narempo lantaran ngadenge gujrud cenah wijana keur pada nareangan. Geus tetela budak teh tacan datang keneh ka turuk-turuk wae geus mimiti nyedek ka burit. Teu ngurus deui kacape serta beuteung lapar. Menta eusih puguh ngan kakara sasarap tadi isuk-isuk. Pelejeng bae Gumilar indit deui maksudna rek ka nangka pait. Sugan bae anakna teh kabur ka akina. Tapi tetela di nangka pait oge eueuh. Nya teu wudu atuh Pasmita jeung Maesih teh jadi kabawa gempeur. Malah antuk nama make nganaha-naha sagala ka Gumilar. Papang nama ngarasa keheul ka minantuna. Asana teh
hampang teuing leungeun. Dina kapaina teh gumilar teu lila. Geus karuhan eueuh mah eos bae manehna balik deui ka Cicapar kalawan dibarengan ku Pak Asmita nu maksudna rek milu neangan nu jadi incu. Gede sangka anana yen budak teh tangtu moal jauh ti lembur. Salaman sulumun dinusuni lantaran rek balik ka imah sieun disiksa ku indung bapana dumeh nyilakakeun kanu jadi adi. Datang ka imah geus poek, tatangga-tatanggana masih keneh ting rariung, malah sawareh mah keur ngabantuan neangan bari pasang obor. Nyaru barang mireungeuh salakina balik kadua mitohana taan pararah deui ngan dengek bae bari kumamprang sasambut kawijana. Jana tuh ujang kasep di mana tuh ujang teh geura balik ujang moal nanaon moal dina naon kumaha oge. Tuh Gusti di mana tuh pun anak teh. Les bae Nyi Arum teh kapaehan rupana bae tina bawaning ku ngarasa nyeri sarta rasa kaduhungna anu pohara. Ngalakon luas neungeul kanu jadi anak nepi ka tarangna dewol ketina boloboran ngabaseuhan beungeutna. Punten Jang Lesmana panglaporkeun ka RT Dani pangwawarkeun dina toa Masigit aya budak leungit kitu. Moal kitu kateun Bah Oin ngadon menta endog asin atawa ka Mang Yayan milu lalajo Persib budak teh. Waktosna